Tuh, alhamdulillah ya me teh ngajuruna tilu di ayeuna mah aya mah nyajang nyanung teh. Sing ieu nya sing langsar ya tah. Marabana nyutuna maneh kana. Teu wae, ulah ganeng wae beberelean sia teh lah musingkeun. Aing barudak mana cenah ge arereuweung bagor teh. Kaluman deh kah. Pit, kenal mah deh Pit? Boy, keur kieu wae lah, urang mah we. Barudak kemana teh? Teuing pogo boy urang oge tadi sorangan ti isuk oge aing anu ngondoma tuh di kolong keur ngajuru. Hayang piduiteun oge menikah hese aing mah euy. Atuh maneh kira-kirana boga teu piduiteun boy? Duh, deka Pit, piduiteun mah eueuh. Piduiteun mah teu boga. Atuh enggeus we eta maneh anak doma jual. Ai si koplok atuh dijual mah beak bana aing ngan sakitu-kituna. Kamari ge doma warisan geuningan maneh mah dijual. Pakai main selot. Pan eta mah kamari mah keur lobae namangan sakitu-kituna teh. Are kumaha dijual mah eueuh deui jang lebaran haji engke modal. Lah, tong mikirkeun lebaran haji gampang sia teh. Lebaran haji mah kewe atuh maneh meuli deui. Ulah lah boy ulah ngajual ieu deui. Maksudna eta mah pikirkeun kumaha carana urang neangan piduiteun jang udud jang ngopi. Heeh nya. Oh, rada rese nama dek kape duiteun teh euy. Barudak ka marana teh? Si Odon, si Mo, si Narieun dek areueuh boga duitna teh. Pugus ya teh. Mah kieu lah pikirkeun ka mana sok urang ingkah urang neangan piduiteun. Heuh nya kira ka mana nya. Tapi urang ka warung gitu urang. Rek naos teh ka warung ngan sepuguh teu boga duit. Geus lah ayeuna mah boy urang lempangkeun we. Sugana emang piduiteun di jalan ayo lah. Oh ayo asbara ayo barudak lempangkeun we lah ayeuna mah. Boy. 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 Ih, kemana cenah? Rarehe kieu Bawa ke warung ieu mah ieu. Duh, aya informasi sugan si Boy euy. Beda si Narin ke jam saking geus eueuh di imahna euy. Periksakeun heula ieu mah. Lah boy. Aing sebenarnya mah geus era sia teh ka warung dinya teh geus loba hutang, gede hutang. Ah, gampang sia teh. Kagok kurang gedean we. Geus koplok gedean we. Peluang depo online mah lamun digedean teh sok hade. Sok main slot. Boleh lah boy. Tah, ka mana maneh? Tah, si boy ngajak ke warung cenah rek ngagedean hutang. Ye, si Oos neangan marane. Ting arek naon dika? Pokona mah cenah pangneangankeun si Boy jeung si Apit. Kitu tadi teh. Kan urang ka imah maneh tadi. Oh. Katrokan. Teu ge panto maneh. Rungkad tadi. Dobrak deh. Ayo mereka marana. Tah, si boy pugu ngajak ke warung cenah rek ngagedean hutang. Koplok sih eta mah kagok nyerakeun. Kagok ngagedean hutang. Geus we ayeuna mah teangkeun heula si Oos ka itu. Sugan ya piduiteun. Tapi heueuh nya Pit. Sugan we atuh di ka piduiteun euy. Kumaha teh teangkeun we? Aing mah asa kurang yakin ka si Oos teh. Naon soal teh yakin? Si eta mah kan sok mentaan udud wae aing pour di tanganyu. Tapi heueuh nya. Tapi daripada penasaran mah ayeuna mah mending ke sampeurkeun we lah. Jadi teu jadi duit nama sampeurkeun. Di mana don si Oosna? Heueuh teh di mana si Osna? Bieu mah urang ningali di imahna pangijeung urang teh. Coba we riksakeun deui. Lamun heueuh piduiteun lumayan euy, kedek menta. Jang main selat. Ya. Tapi heueuh nya Pit. Anu urang sakeun ya. Soos. Lah bisi bener jadi piduiteun. Oh ya berangkatkeun eta mah. Oh buru sing hasilnya.
Mudah-mudahan baru udah kasih ya. Mak yang pan namun benar pi duitan mak. Bisa orang main slot deui. Anjing. Woi. Mana euy? Nyata bieu teh, urang teh di tangan si Oh jeung si Boy. Naraon? Kemana tuh? Dasar aing mah. Aing nongkrong di ditu sorangan. Oh di pos dina ieu sep. Aduh. Pada kemarin euy. Tuh, yang urang nempo si Odon unggul biar dia lebak sorangan. Sasarat di deka, baturan teh. Di kata tadi di ditu. Geus Mana atuh tadi aya. ajak. Sampeurkeun si Odon jeung Kalau karunya. yang ke Odon. Urang gerek nyamperin si Odon. Naon deka? Teuing, urang ger menasana yang nyamperin suka nepi duiteun, kitu urang hayang udud jeung kopi. Tah, geningan pi duit teh. Doakeun we urang. Ya. Itu Amang dia amang. Aep. Nyampur aja bau, kepalanya cenah. Iya, da imah nama dika moal salah ieu. Ah, kajeng salah nu batur ieu mah. Wow, bener yakin ieu dika. Tah maneh kudu bisa diandalkeun ku urang ieu. Tugas urang naon, Bos? Naon urang? Kudu beunang eta awewe. Kudu cenah bogoheun ka urang. Oh, Tapi eta aya mobil, aduh moal kitu aya nu nganyangan deka. geus aya mobil. Tenang, Bos, masalah urang nu kieu mah macomblang mah geus jago urang. Risakeun Jung, risakeun. Misalkan wae. Siap, Bos. Semua di Bos. Boy, Aya bari bencin. Bajelmaan bagus teh. Oh bakul bajemaan. Aya laki deh. Bagus masuk. Ieu mah benar ieu mah nu. Ayeuna naon? Kumaha atuh urang ngomongna ka si bos euy. Boy nama kieu. Urang pentas si Bos japukna duitna. Pejakeun Bos kitu mah. Lawanna berat butuh modal. Ayo enak mah. Ayo. Garoblok kunan baralik deui dika bangun teu berhasil ieu mah ieu. Aing mah euy. Kumaha dak euy? Aduh, Bos. Berat ya malawana. Berat ini. Aing mah euy. Tapi lamun hayang sukses mah Bos. Aya yeuna tah. Putih bos putih. Ieu cara nama aing kudu ngajual kulah ieu mah ieu. Tah, itu Bos bener. Ieu mah ieu. Dilayanan lah, urang lah. Ayo udah, ayo. Ayo didukung kurang Bos, Dukung, lele. Bos, sekarang. Ayo. Tapi dia kada ragu we ngajual kulah ge dia beunang moal. Tong ragu-ragu Bos, kudu yakin, kurang didukung, tenang, heuh teh Boy. Heeh, Pasti benangnya. Eta mah enteng, Ayo lah kecil kitu mah deka. Percaya ka maraneh lah. Ayo tenang. Dukung dek nya ulah Pasti atuh Bos tenang. Masalah pasti berhasil. kaluman kieu dikasih apit ka mana deka geus nama sok di dieu budakna nongkrongna eueuh budak ari weuh ieu deka gitu mendingan jika nama dikasih jaket wah Kehet mah aing keur loba nu nyangutan kakak di baledog, siaek naon? ari maneh ngan hayo we di dieu ke si bos neangan geura Atuh bae lah neangan mah keresep museup, cenah dijual heula sia teh kulahna. bener dijual Heuh, mah dika mau duit kali ka euy atuh pasti mere ngaranna ge urang ieu we, urang tipu ku urang kelebih bebenyukeunna kieu, Bos gitu. Lamun Bos hayang menangkan awewe eta, kudu make nu kieu. Gitu. Setuju teh? Masalah teh? bener yakin tadi ka Tah, panggil deui. Bos tah, ngarawa. Oh, siki ngan duaan we, sikitaeun. Urang cenah. Lain. Kumaha si Osti Ah, bener Don. Si Os jeung ka urang mere duiteun jeung si Boy. Tah, pi duiteun naon ieu teh? Antet si Os teh hayangan ka Harim, saya teh belaler ngajual kulah warisan teh ya. Ka Harim nu mana? Eta ning Harim anakna mabar-bar teh sisehan bule. Aduh, eta wawanianan.
Terus kumaha cenah? Mantak mainan nawani ngajual kulah warisan ge bebeakan hayang kasih eta. Nah lah, dapat mah jadi duit teh orang mah. Tah, eta tuh bener. Maneh hayang teh duitna. Atuh pugu we anjing. Bisa depo deui ai. Ayo maneh milu jeung urang. Mana kudu milih jeung urang. Ayo, Kita nanyaan ka ditu kasih mana. siap Ayo siap. atuh ayeuna berangkat ge. Berangkat kita. Ayeuna. Atuh ayeuna mah yang Ganteng isukan. Cik, ayo nama kemana sampurkeun duit beres dibikeun tak ku aing tah ka maneh tah. Aing nuhun di dieu. Siap bos. Oke bos. Mun berhasil ke bejaan urang di liburnya. Tenang, tenang. Urusan urang eta mah. Mudah-mudahan we si emak nerima urang euy. Urang ku digeus ngajual pula diterima keneh ku si emak. Yakin pede orang pasti terima urang lah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kemajang, kemarin di lauk. Teu, iya. Ya teh aya piogi ka Oh, Mak. hek dari ukuran dia. Abdi teh di Piwarang. Oh, Ku bos abdi teh ka Piwarang. aya naon? Nya ka dieu jadi bos abdi teh koyongeun ka anak emak. Sean bule teh ya. Saha ieu teh? Eta ning Mak, Kang Boboko. Nya pangkat naon si Boboko meunikur tuna talata. Urang mana si Boboko teh saha? Eta geuning mah nu dina TikTok teh aya tulisan Boboko ajaib. Si Boboko ajaib nanti Palabuhan Ratu. Oh, eta mah. Nya naon pangarahna kelayangan pada anak aing. Apal mah pengarah-pengarah nama pokokna mah abdi mah tiluan teh ditugaskeun cenah datangan si emak cenah pangnanyakeun kuring cenah hayang ka anakna ka tesean bule. Bejakeun ka si Boboko nya. Lamun bener si Boboko jantan aya kawani kudu make nita sararia. Cina mantau ka dieu, sok ka dieu datangan aing teh keueuh mah gitu. Dung bejakeun ku saria. Oh gitu nya Dung mah. bejakeun ku saria. Abdi diwartoskeun nya mah. Dung ditungguan ku aing di dieu nya. Oh, yang nyaho ku aing. Mun makan teh mah. Waalaikumsalam. Wah ni yang kanak aing yang aing jelemana. Aing apa ka si Boboko? Ngan ukur penghasilan ge tina nu karari itu. Arek ieu kumaha maraban anak aing. Dina gerak-gerik bangun gagal kaya. Kumaha dak euy? Aduh, beka bos euy. Beres tadi urang panggil jeung emak. Terus Ngadu dicarekan jeung barudak kita. Teh bos. Beres kurang ge diomongkeun ka emak teh jeung barudak oge. Cenah mah kieu bos, lamun heueuh lalaki, cenah gentle, jantan datang we langsung kasih emak. Tah gitu tadi teh. Tah datang. ayolah datangan dah. Kagok dah geus kieu mah. Aing geus ngajual kula. Ayo datangan ya. Ayo bos. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mana Jang? Di simpenan di Pelabuhan Ratu. Di Palabuhan Ratu. Ke asa mau asas anusan dina TikTok mana teh? Pan ieu Boboko ajaib teh ya. Naon? Boboko aja. Sia? Ieu Boboko ajaib. Ke aing teh asa kamari teh kadatangan jelema ka dieu. Cenah kajurungan. Ku Boboko ku si Boboko. Cek aing teh Boboko mana? Naon? Boboko naon? Cenah Boboko ajaib. Cenah ngomongkeun make arek niat ngalamar anak aing. Ku aing teh dijurukeun budak tilu teh cenah mantong deui ka ditu. Cek aing teh datang ka dieu. Nyata maneh nya? Pan kuing eta teh, Mak. Kumaha atuh ditarima teh lamaran teh? Ke lanang gampang heula narima ieu nya. Aing hayang nyaho heula suluk-buluk maneh, niat maneh. Maksud maneh tujuan maneh teh ka dieu teh arekna ujug-ujug ditarima. Weh lamaran naon ieu teh? Pan sorangan teh beres ditahan barudak, meureunnan sorangan teh arek ngalamar anak emak. Da barudak mah ngomongna kieu ka aing nya, dengekeun. Ma, abdi teh kajurungan cenah ku Mang Boboko. We orang naroskeun neng sean. Ajek mah arek naon maksudna duka.
nah kuring teh arek ngalamar kamari teh ditahan barudak. Belaan kuring ngajual kulah warisan ti kolot. Tuh maksudnya aja naon ngejual sawah teh. Jangan Jual lamar pula. si Sean. Masih sehat. Tuh, aing mah teh narima duit. Yepan di kabarudak. Lagi kali nongkrong tu barudak ima ya si tahu meratakan aing bahaya. Mak, ampura, mak geuning urang teh disesatkeun ku barudak, mak. Mata ge sia kudu. Asak. Ampun. Sia wani ka aing sasarongot sia anak naon sia. Sampai ka wani sasarongot sia. Mata ge lu Ke aing mah rada kurang yakin maksudnya naon eta si Emang ngabahas masalah duit. Gua jawab. Lain don, kieu sabenerna mah. Heueuh, tadi teh si Mate ngomong duit teh si Os teh tulus ngajual empangna teh ya. Mere duit ka urang. Kita kita pangalamarkeun, ngalamar sisean bule teh ya ka si emak. Duit nanti kurang teh dibikeun. Terus ayeuna duitnya dikamanakeun? Duit kuat beak. Duit sakitu lobana dikati ka harti. Aku sih iya tah. Kantu nih ngajakan ka urang. Kudu pugu atuh ngajakan teh. Maneh dah boy nu kitu nama dari tadi Depokun main judi slot rungkadu we. Wah, mana gue sarua Seruan naon pan urang mah kita maneh cek urang ge tadi naon belikeun heula kana kopi jeung kana udud bekeun bagian si Odon. Apa teh nyaho arek pirungkadeung sukan derek ngalahan naon ngalowihan. Mentak oge jadi jelema ulah serakas ya teh. Tunggu urang ngerawe si Odon geus kieu mari kumaha coba. Geus sederhana mah daripada kanyawan ku si Os di dieu wae mah mending aya geus urang ini tah. aing masih gak kos nu nonton golek. Dader cepot aja si Dawala Oh pan si boyna kitu rawe urang ku maneh teu mere bagian maneh da si eta mah kitu wae hayang main judi wae aing mah. Oh pan maneh meunang oge meunang kabagean. Ayo ke siana mah urang tinggalkeun lah. Ka mana sih? Oh, ke warung ah. Warung buka duit oge aya tuh sah. Iya, hor. Ari mararane. Aing ditinggalkeun we nya geus kitu mah. Aing geus meunang panyarek. Duit dingah aja dibeakeun. Meni teu saperak-perak acan. Cik atuh rokok-rokok sabatang. Kopi we sagelas. Lumayan pan meureun. Hah, aing mah ngan hayu we di kieu wae Ditipu deui. Hah, aing mah